Oh, bayinya tuh ting batu ayah hakanan saloba yang minum heula. Aduh, segar euy. Woi. Da. Euy. Aing ka mana deui ulin eta ka dinya mah? Atuh heueuh. Tong ting hampuraan. Entong. Hah? Entong. Ieu munang saroja ti euli euy. Pamere tetangga hajat kemari, Ban. Pamari hajat ngarupus. Ka ambeuk keneh. Ka ambeuk da normal keneh. Tapi mana Bauna ieu? Ngolu. Ka ieu bauna. Harojna. Oh, heueuh. Nah ini sarojanya caropong kieu tuh. Ada pakai ngeker. Terus mana dia? Hah? Anjing aing euy lauk. Beak wae di balong aing ngagurame. Kancra. Baku sero. Beak ku sero. Eta sugan di singsieunan. Ye, ku kaset geus anu kaset pita geuning. Heeh. Sinar rabong pan lamun ka angin tadi sada. Meow gitu. Lain nu kitu. Nu buleud. Oh, PCD. Heeh, kudu kitu cenah mah. Aing mah da. Gitu. Ya aya aturan kieu gurame teh kacokot buntutna. Uluna sapotong mah sempog we kitu. Jadi tengah nama disesakeun yang nu boga meureun. Nah, Ku teu sero. bukan nama. Jadi pusing ang. Jadi hayang-hayang mulus. Padahal mah eta lauk keur garung. Keur garung lauk teh sok diuseupeun kapan. Oh. Ngan nu nguseup kabeh arara. Dari urang ngamuk jadi beak wae ku eueuh laukan casangan. Ari urang mah da bareto nepi ka ayeuna ogenan taradaekeun sero. Alhamdulillah. Atuh menta ieu na euy. Nepi ka. Naon teh bong-bolongan gitu. Ari urang mah urang ke bareto cek batu di papatahan. Taina kurang dibikeun deui. Jadi lamun balong hayang ulah beak ku sero. Ayeuna teh lauk bedahkeun heula balong teh. Babad ulah cenah ceraang tuluy bedahkeun geus. Geus dibedahkeun teh babad cenah ceraang kadukeun tanuhna. Laukna jual. Laukna. Oh berarti dibeakeun wae di balong mah. Keun garingkeun heula. Tah garingkeun. Geus digaringkeun teh, geus dibersihan. Beurek bae eta heula mun ek dirangrangan di rimponan. Oh, rimpon. Baheula mah rimponnya. Tungtung awi. Awi aya rangrang naon we kudu. Sok we, cenah ka ditu ngajajar. Sina pasolengkrang. Arek kang euy. Arek. Engke, urang neangan we kalapa urut bajing. Anu copong. Anu caropong urut bajing. Loba, di itu loba. Deket Kang Narkim. Atau Kang BN kadinya ka pamegatan. Tah loba mah syukur. Lah atuh mawa we ya satoronton mah. Atawa mawa 10 sikil. Anu caropong. Tangke dina hanapeun rimpon teh si kudu si kalapa kowong teh sok teundeunan. Hiji-hiji. Dina hanapeun runga-runga teh. Tutung itu. Can dicayan. Can, ulah dicayan heula. Nah, tungtungna teh di ditu nepi ka ditu teh sing parat diteundeunan. Arek Kang euy. Arek ke lamun eta cayan we ngan ulah pinuh teuing. Oh kitu. Geus penat we geus cayan mah. Sok geurage make kalapa kowong mah. Masing nepi ka mana we sero moal daekeun. Nih? Kan? Nih, ai pang moal daekeun. Kapan syaratna eta kalapa kowong jeung runga jeung rimpon? Oh jadi ulah dilaukan. Hah? Ulah di ai lauk? Lauk, kapan lauk mah dijual cenah. Diganti ku kalapa kowong jadi moal ku sero sing kalakumahana okenan. Ning aing mah sari mutelat aing mah papatah teh kitu. Hah? Lauk dijual. Kabaca kurang ge laukna jual heula ayeuna, balongna bedahkeun kedukeun ke sina garing, sok rangrang, sok kalapa kowong. Insyaallah moal ku sero ieu. Kebombolangan teh asep teh lain bawain rumah tangga. Eta mah rek dianggap rek. Urang mah jadi teresep pemaranjang ka dieu teh. Ada. Nah, jadi teresep teh kitulah jadi loba ngawadulna gitu. Ulah jadi teresep bae ayeuna mah. Ari papatah eta mah rek dipake seung teu kajeun. Nah, megah teuing urang mah eta mah secara peda hayang. Oh, kitu nya da. Lah urang masing teu dibikeun genonnya Kang. Ieu rek dibawa da urang di. Nah, ini eta hakaneun urang dibawa sih. Kenapa sih ditawarkeun bener teh sopan. Jama teh kitu-kitu teuing.